saudara-saudara yang dirahmati Allah, kadenya tamoni-wani nginjem kasih nginjem bang amanah maka saha kami toha eta ge mun boga keneh aya barudak kumaha barudak wah hoya nya habibi salam habibi salam alaika sadayana sing bagja dunia bagja akhirat. Ibu-ibuna bapak-bapakna oge barudakna aya barudak kumaha barudak wah hoya nya alhamdulillah pribados alhamdulillah tiasa hadir silaturahmi ka warga-wargi nu aya di patempatan sareng selama pakahilapkeun ieu teh jadwal teh masyaallah kaditu ka dieu dugi kakeun tadi. Alhamdulillah nyanak 2 mobil, supir nu hiji nyanak mobil nyalira, abige nyanak nyalira, jadi nyupiran nyalira. Nah, ya gitu teh. Alhamdulillah. Tapi kakeun kopeah poho ece di mobil anu hiji deui. Alhamdulillah, tapi aya kopeah anu cadangan, teh itu cadangannya alhamdulillah. Alhamdulillah sanawas tebih-tebih di Bandung tiasa hadir silaturahmi ka dieu. Ari linggih mah di Bandung, ari asli mah di Tasik abige. Di mana Tasikna di kidul di ditu tah di Cibalong ka ditu deukeut ka laut ge da. Da jeung Nyi Roro Kidul ge ka Pikuwa abi mah. Jeung Putri Duyung teh kahalangan salanceuk meureunna ceuk nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan atuh sing janten asbab saur Nabi man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasirahimah. Sahajal manu resep silaturahmi maka ku Allah diberkahkeun umurna ku Allah diberkahkeun rezekina. Jadi ayah pengajian teh Sinta Rahmat alhamdulillah ayah silaturahmi. Ibu-ibu tuh badai ge tinggal jauh-jauh di Bandung ka dieu silaturahmi. Abi ge ka dieu silatu maksakeun. Tadi mah poho tadi mah moal ka dieu urang tadi mah rek ka ditu rek ka Pangandaran. Nang pas nepi gentong aing teh mikir naon aing ka Pangandaran da eueuh nu ngonang. Ah geus ka dieu puguh-puguh di onang ku Sinta nya. Nu penting mah urang nu penting mah minimal ngaji teh bisa sedekah. Tahun kadang seri-seri aja. Kamari ge nu seri-seri teh sorangan gelo aja. Ustad lagi ke bawah eling ka Allah. Teh Sinta karek datang disebut edan urang teh. Makana panganten lagi leuwih emut. Saya tahu tadi dijaga omongan teh. Mau kemana ini Mei? Oh iya sok, mau mengkiih dulu ya nggak apa-apa sok. Jadi ngaji mah kudu loba kieu aja sanes kiih. Astagfirullah. Halo, ada raya ieu teh. Teraskeun ngaji teh teraskeun. Abi mah apa kadi mah senja ngabungahkeun we ka warga-wargi di dieu khususna kangge panganten baru. Da ieu teh nu ngararaji teh kacirina we rarapih tiungna padahal mah gitu teh gitu ya teh. Allahu Akbar, mudah-mudahan selena sing bagja dunia bagja akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya kaini ku urang sadayana ku dongkapna urang ka pangaosan maka insyaallah nu bakal barokah lain hanya sahibul bait, lain hanya pengantin baru tapi insyaallah sadayana nu haradil bakal hidupna bakal barokah. Naon cenah? Sing yakin cicing di majelis ilmu diuk ngadengekeun hungkul ge insyaallah bakal baro. Sanajan nunutan maka nunutan ge bakal baro. Sanajan sare maka sarena ge barokah. Nepi kakeun ngacai maka ngacaina ge geuleuh aja sanes barokah. Bahkan jalma nu hitut di pengajian maka insyaallah bakal bau aja. Barokah. Allahu Akbar. Patak mudah-mudahan yuk urang sasarangan niatkeun sing sae dongkap ka ieu patempatan urang sasarangan hayang ngalap barokah, hayang meunang ridho ti Allah. Tong diniatan ngaji hayang bisa. Kunaon? Sabab geus bisa engke moal ngaji deui. Tong diniatan hayang meunang konsumsi, di mana engke aya pangajian eueuh konsumsi teu daek ngaji deui. Tuh abi ge alhamdulillah barokah silaturahmi aja tuh meunang ca. Tah ieu teh cai murah aja itu. Alhamdulillah.
tapi rezeki kaki orang sadayana mudah-mudahan sing berkah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Soalnya ieu teh Sinta ngayakeun acara kieu geus well atuh ya teh. Ajib pokoknya banyak. Di Tasik memang ajib, memang ajib, memang ajib. Ngajaran dong wae euy. Ece lamun ajib jawab lagi ajib 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 ajib. Oke? Sok, jangan menghulang ya. Sok. Jangan memolohok ya. Memang ajib, memang ajib. Nah gitu atuh ngomong-ngomong. Ya mau cicing we ningali ke da sieun urang oge. Sok ngomong-ngomong atunya. Jadi ngaji teh tong culang. Ulah julang ngacileng, ulah julang ngacileng. Tengenangan euy. Kieu we atuh lamun culang cileng mah jawabna kieu. Slalalalalalalala. Nah gitu ya nya. Oke. So, ulah julang ngacileng, ulah julang ngacileng. Nah gitu. Alhamdulillah. Jadi ngaji teh lanjutkan ya teh. Lanjut. Sing bener lanjut. 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 Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Pancen kurangnya kudu beda, Ceu. Bismillah ajib bismillah ajib bismillah. Lamun lanjut mah geus we lanjut gitu nya. Ngan cek hade bapak anu cadel mah teu kudu miluan. Sebab di Bandung ge anu cadel mah ngomong barokah ge jadi baokah. Saudara-saudara. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ujang ngomong naon bieu? Hah? Batur mah lanjut si eta mah. Astagfirullah. Tuhan aing ngomong naik. Amin. Astagfirullah. Jadi mudah-mudahan ya kurang aina kita melanjutkan obrolan, kita melanjutkan ceramah sok sing rapi ya. Siap. Yakini hirup bakal barokah cicing di pengajian mah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya lah ieu teh geus wau ka aku belum? Sudah kenal belum? Taingan atuh Pak pas tadi abi ngalangkung teh ibu-ibu. Ojo. Iya Ustaz. Udah mirip di foto lah. Asa kasep cenah kitu. Kan tadi bapak-bapak tuh ibu-ibu beladinya kadang iya aja Ustaz meni gemoynya aja sabal bae we budai ilham gemoy-gemoy ge nu penting gendut ge nu penting gede kan kanyaa nya kanu kitu wae pada dia mah kanyaa na ageung abi mah kada teh cintanya kanyaa na. Jadi ini yang ada laki teh kudu anu gede kan nah eta deui si eta mah lo astagfirullah abi teh dai ilham teh sok lo boga Instagram di follow geura dai_ilham TikTok na Kang Dai Ilham ieu nuju live boga dai mah ini ge boga TikTok da beri narita gini burung puyuh burung itik dimakan biawak kadang lucu kadang cantik kadang juga mirip juga biawak ini ayeuna ada astagfirullah yuk sasisa abah na mah urang salawatan lain Pak siap tarik siap barudak siap mau barudak sok tuturkeun nah bismillahirrahmanirrahim salatullah sadayana lain maksudnya macana sadayana cendera rahar teh kieu sok maksudnya babarangan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah eta mirip teh jeung urang ada urang pan keur lain sok Rawase aslina aya cekelak diputar ya tah
guyos kata guyos. Alhamdulillah. Dina sasi sahabat mah kedah nyeurkeun sholawatan aja. Ieu mah di mana-mana urang teh kabengbat lagu teh dangdutan jeung dangdutan sanes teu kenging tapi sok aya nu langkung sae mending keneh sholawat. Tadi mana-mana tadi Bandung, tadi Tasik, Pak. Allahu Akbar bejana teh Neng Sinta, cenah ayeuna mah kabengbat ku Ade Astrid. Ibu-ibuna hudang sarena lain ngadoa lain sholawatan ayeuna mah naon? Dangdutan. Sok teruskeun kira. Hudang sare begitu pas ningali jam lain begitu pas hudang teh ngadoa naon cing? Isuk. Cek aing oge naon? Salaki geus indit ka sawah salira ayana astagfirullahaladzim. Boga salaki tukang museup wae aya nu salakina tukang museup kapan salaki ece eta teh langsung ngajerit ulah museup bisi angke teu amit atuh si bapa nage nganggo waktu balong mama oge ulah nganjuk bisi dikerem di Bang Emok buk nah di daerah naon teh ngaranna teh Tanjung Jaya aya keneh jalma nu sok nginjem ka si Emok aya jalma nu wani-wani nginjem ka rentenir kasih Emok maka sarua jeung ngajak gelut ka Gusti Allah. Batur mah berjanji teh ka Allah saya mah ka manusia saya berjanji akan melunasi utang-utang saya dan sahabat saya. Aya nu kitu. Acan bunga harianana, bunga mingguan, bunga bulanan aja amit-amit naudzubillah min. Nginjem 1 juta kudu balikeun teh 1.400.000. Lagi nanti apa ya tadi tiap Salasa jeung Kemis? Nah apa-apaan abi ketua kelompok na amit-amit aja naudzubillah ya min. Mudah-mudahan we nu boga hutang sing lalunas. Nu aminan tarik berarti gede tanaga anak aja. Udah dipejakeun teh da kaciri tina beungeutna. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kadenya tamani-wani nginjem kasih nginjem Bang Amanah maka saha kami toha eta ge mun boga keneh. Nah cenah kami toha babari nginjemkeun sok pohoan. Matak doakeun mitoha bising pohoan. Astagfirullahaladzim di aminan deui nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dulur-dulur sadayana, mari kita yakini bahwasanya setiap kita apalagi yang sudah berumah tangga menginginkan rumah tangga teh nu sakinah mawaddah warahmah. Leres henteu? Hoyong gaduh rumah tangga teh nu sakinah mawaddah warahmah. Maka pertanyaan cek entin Kang Dai kumaha sangkan rumah tangga euceu teh janten rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Bu Pak araya Pak da kurang nyambung sebenarnya bapak-bapak jeung ibu-ibu mah leupas yang bapak-bapak mah rada gengsi ya. Tapi tenan naon pa didoakeun di bapak-bapak sing saleh sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Ternyata lamun hayang boga keluarga sakinah mawaddah warahmah teh sok tinggal dina lafaz nikah eta sendiri. Ari kalimat nikah teh aya 4 huruf Neng Sinta Arahmat. 1 nun, 2 kaf, 3 alif, 4 ha nikah. Hayang sakinah mawaddah warahmah maka sok cekel ieu 4 ieu teh Neng Sinta Arahmat. Nun bimakna niat sing hade kade ya. Arahmat ditanya nah hayang ka Sinta geulis Kang Dai emang bakal geulis terus awewe teh nalika ayeuna keur geulis engke geus boga budak 5 mah wah geus teu puguh bentuk bener teh. Lamun niat nikahna karena fisik di mana si teh Sinta Neng Sinta geus teu geulis deui. Neng, kamu sudah tidak gelis lagi.
naon cenah deten sabab nikah lain karena Allah sok teu bantuan sekali deui atul halo araya mata kade nikah teh kudu hade niatna neng Sinta ge sami nah Sinta hayang karahmat beunghar kang dai ulah sih kitu emang salah kita bakal beunghar terus kamari keur kopi ge bangkrut tukang baso bangkrut tukang cilok Pak Ustad ge nuwunan lain bangkrut atuh nih sing sopan yo ketika keur covid kamari tingali Allahu Akbar karek 2 tahun nya kopi 2 tahun kamari Gusti nu agung sabaraha seueur perusahaan anu bangkrut sabaraha seueur tukang dagang anu gulung tikar sabaraha seueur ustad anu leungit proyekna leres henteu abi pa dina sasi tara kirang 80 panggung 150 panggung mah ditenayeuna teh ieu teh tos 3 tempat sareng ieu teh 3 tempat teh alhamdulillah maksakeun we ce sabab ustad ge butuh amal ibadah amal kasaya tong sok suudon yang penting mah loba dulur pan ieu teh urang Tasik saminya dulur abdi Allahu Akbar tong kada duit teh aya ce halo kadinya era kuring Sinta soalnya ngisi transfer saudara-saudara ya lamun diniatan karena harta banda nalika keur eueuh begitu pas keur diuji ku Allah senantiasa eueuh duit eueuh banda eueuh harta maka kamu sudah tidak beunghar lagi sok centeng sok miluan gitu alhamdulillah urang teh hayang luncatan tapi sieun ieu teh bisa di Garut kamari keur luncat suku asup teh jebros nyeri mah henteu Pak era Allah batak rada dijaga ieu teh saudara-saudara yang dirahmati Allah niatan nikah teh kudu karena Allah sabab teh ieu pernikahan teh ibarat ayeuna teh keur mengarungi sebuah lautan menggunakan bahtera perahu kalian berdua nanti bakal ada sebuah ombak yang mungkin besar ada yang sedang ada yang biasa-biasa saja bagaimana engkau menghadapi ombak-ombak itu dalam kehidupanmu nanti rumah tangga makanya niat kudu hade sabab salah kita moal terus-terusan aya terus moal aya terus aya wasana di mana salah kita teu boga dukungan ti pamajikanana lalu salah kita tah lamun ningali salah kileus maka sok beres sumangat atau diberi susu mah ngagantel sabab susu mah kudu dikenyang nyot dikenyot astagfirullahaladzim komo lamun di dia aya ajengan anu kurus teh ipis teh kurang nyaa aja mana tadi perhatikeun kurang gizi ustad teh maka lamun kurang gizi kudu dibere sumbangan ku ibu teh bere ku ustad teh nya terus siga abi kieu gemoy sebab jamaahna tuh tinggal di tukang nyararaah ka abi alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ya neng ya mahnya mau nyaritakeun batur nyaritakeun urang we sorangan nyaritakeun ya ketika pas keur covidnya aya di mana di masa eueuh nu ngondang dibaradokeun anu 3 bulan kapangker ngondang teh tahun yang lalu ngondang teh dibaradokeun da PPKM rungkang siti aslina bener tuh ngan katulungan keneh neng aya nu mararawat teh taroskeun ka pangresa di dina ustad mah nu mulem nu mawat geus we rungkang alah kumaha nyaman zaman keur covid nepi ka keun ngalaman ku abi nginjem duit Allahu Akbar era-era ge pas inget apa 25 mulut teh 25 saparnya pas itu Allahu Akbar neng nih
bingungnya ya teh nya akan wios iPad teh di masjid aya nu ngumumkeun innalillahi wa alhamdulillah neng dari Bandung mah pa ngaibakan sareng urip gen teh 300 pami sareng paket 7 mingguan teh 7 harian samingguan teh 1 juta eta teh matak harita mah keur Covid bagja we anu kojor teh Allahu Akbar dulur-dulur alhamdulillah neng aya proyek telila teh datang Kang cenah itu si Uwa maut si Uwa nu maot teh coba kudu-kudunan 200.000 rungka deui wae nya tah Allahu Akbar nu mawi kade nikah mah kudu senantiasa diniatan karena Allah asli ceuk karena kealaman nih lincek batur cek ustad ieu coba keur Covid mah keur biasana poe normal mah nya siga ayeuna normal mureukeun teh sok geus sata dinu turun cenah ieu jeung da ilham ieu bere cenah BHS ai keur Covid mah sarung bekas mayit dipake subuh teh ngajung jurigan matak 2 tahun keur Covid mah loba ustad jujur ibu jujur ustad teh karon juri atuh ya Allah bener cek teh cinta nya Kang Dai cenah di dieu mah kudu kuat mental heuh disebut edan, disebut juri, Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makana teh niatna sih hade sok ayeuna niatan deui ya Allah, abi saja niat teh karena Allah hoyong ibadah ya Allah, sareng caroge abi sareng bojo abi ya Allah, gitu. Sabab sesuatu yang diniatkan karena Allah dek salakina kasep teh kasep dikeur ya we. Aya kasep dan batur. Ya. Anggeus segera saya salah kita cenah meuni leutik segera tiang listrik eta nu halal keur ya saya aya siap insya eta huruf nun kadua huruf kaf naon karomah kamuliaan tina pernikahan teh hayang menang mulia hayang sakinah mawaddah warahmah tur kenging kamuliaan teh Allah nah kumaha sangkan urang menang kemuliaan di Allah teh ayeuna ningali Instagram mah euy asa gagah we asa resep we ningali batur mah nya yali-yali wae yali jaba eta teh estetik geuningan pernikahan tidak si estetik itu bos anjay cenah pira ku ka ustad anjay sama itu ka urang teh anjay dalam pernikahan teh tangtu aya kebahagiaan tapi tangtos pasti aya ujian anu ditinggalikeun ku batur mah di Instagram di TikTok bahagiana hungkul di tukang nama teuing eta pan siga bareto nu KDR teh saha si ara morning nya da biasa padahal mah asa siga biasa ai ternyata di jero nama euy ditunggulan pamajikanana aing mah paling sebel ya laki nu kasar ka awewena sabab perempuan itu untuk disayangi bukan untuk dipukul perempuan itu untuk disayang bukan untuk ditendang wanita itu untuk dirangkul bukan dipukul betul? Saripang menangkeun nunung Allahu Akbar sok sararieun ayeuna mah zaman ayeuna loba KDR teh taat nitip tong sampai main fisik hayang menang kemuliaan teh teh bakal senantiasa kita bakal aya di masa nanti akan ada ujian gaduh pemikiran B si teh cinta kumaha sangkan carana ieu A jeung B menjadi C yang telah disepakati oleh bersama ulah senantiasa fanatik teuing tidak memberikan toleransi ada cek mah mending neneng teh make baju warna pink cek cinta teh ada mung hayang hejo pink hejo tak ulah ke gitu gunter maka sepakati koneng tak gitu betul kudu aya nu disepakati dengan bagaimana adanya toleransi ulah fanatik teuing terhadap pemikiran sendiri aya ujian ke teh dina rumah tangga teh biasana dina 1 tahun 2 tahun pernikahan ujian teh ekonomi cenah kumahanya da neng teu masakna naon salaki nu hade kumaha awios neng urang nyieun we endog tu aya di buruan aya hayang karek endog ayo atuh hayu hiji kuduaan Allahu Akbar dikocok eta si telur teh nepi ka ngabudak dioyak di non digoyang-goyang jadi gede teh
hendak ujian age ngalaman dahar saukur jeung naon saukur jeung uyah makana bahasa abi ka bojo abi kapungkur kieu kapun bebeb teh neng kerasa sareng aha insyaallah nya urang mah cenah teh ti ayeuna papaitan aya hitung-hitung buka eueuh hitung-hitung puasa kersa marang kersa tapi da dikersakeun alhamdulillah berkat-berkat mah aya wae tara masak neng da bener aya wae proyek teh sok teruskeun ka ustad di tinu reuneng nepi ka nu maot datangna ka saha ka ustad samaruk teh kumaha reuneuh 4 bulan pangarsa cenah hoyong syukuran malam Jumat we 4 bulanan seneng cek abi teh yes kumaha cenah proyek balik-balik teh mawadus ngeunah si neng mah tara masak di bumi alhamdulillah gede-gede budak lahiran datang ka saha nya ka bidan heula atuh piraku ka ustad kita bisa geus ti bidan datang ka ya salam Pak Ustad cenah hoyong nyuhunkeun sarana nami cenah hoyong budak gaduh murang kali nu soleh hoyong ti Pak Ustad we ti Kang Dai cek abi teh tos we nyanak ti Quran oh muhun atuh badami deui teu lila teh datang deui alhamdulillah Pak Ustad kami telah bersepakat bahwasanya mengikuti arahan sesuai arahan Kang Dai bahwa mengambil anak dari Al-Qur'an siapa namanya syaiton atuh ulah syaiton cek urang teh nyage aya di Quran sok ganti nu hade mah basa di Garut Pak abi mah tepang sareng bapak-bapak Kang Dai beres ceramah teh dengan bangganya abdi mah namina aang nyandak ti Quran aang nah aang ti Quran naon kepanjangan bapak aang dartahum amlam tungdirhum la yu'minun oh heuh bener hade tah jadi nu ngaranna aang teh buah-buah tafaul teh eta tah ka aang dartahum amlam tungdirhum la alhamdulillah komo ayeuna mah keur usung ngaran budak teh estetik-estetikan dihiji-hijikeun Rahmat Sinta Rasin misalnya gitu atau Sinrah bisa Sirah bisa Sinta Rahmat bisa eta teh sok tah nya misalnya kayak boga budak lalaki misalnya Muhammad Al-Mahmudi Al-Sirah tah sirahna teh Sinta Rahmat bisa anu karunya mah kamari ka di Cigonde wah abdi ngaos naon atuh abi mah cenah teu ngeunaheun cenah Kang Dai emang kumaha lami abi Abbas indungna kokoh budakna palit abi astagfirullah akhirna salasa indungna rebo bapada Jumaah ngaranan sarmoah daulah sok aya nama loba ngaran mah nya sok namain yang bagus eta teh sok ka Pak Ustad cenah hoyong marhabaan sareng Kang Dai cenah biasa malam Jumat di bumi cek Ustad teh singkong Pak proyek balik-balik teh mawa sate mawa gulai alhamdulillah tara masak sih neng mah gede-gede budak dihitan datang ka saha ka Ustad cenah pagi nama cenah da uleman ti ditu teu cenah wong mah hoyong syukuran we hoyong ngumpul keluarga biasa we malam minggon cek Pak Ustad teh proyek balik-balik teh mawa kue siga ayeuna gede-gede budak meunang jodoh datang ka saha Ustad Sinta teh budak ngaos di ditu di Bandung teh di abi di ditu di bumi alhamdulillah aduh cenah pidoan aja abi teh bade menikah cenah kitu hoyong didoakeun we eta teh ti jauh-jauh hari eueuh 3 bulan yang lalu eta teh mun teu salah mah samuruk teh kumaha onang urang betul masa tahun eueuh onangna Desember jeung Januari satahun eta teh Allahu akbar Sinta ge kitu ka bumi teh cenah pidoana abi teh hoyong nya neng siap teh sabaraha ulah begitu maksudnya ulah diiaan gitu ulah diitaan gitulah begitu pas wisin teh atuh abi teh proyek deui cek urang teh kata sik alhamdulillah gitu aja gede-gede pek teh budak teh mau datang ka saha ka Ustad Pak Ustad budak teh mau cek Ustad teh innalillahi tinggal dengan urang bila kudu maot ya innalillahi parah cenah ningali cek indungna bila kudu maot ya innalillahi wa inna ilaihi tapi dah emang aya ku sapalima teh proyek cek Ustad malah cenah nu maot alhamdulillah cenah aya nu kitu nya ulah siga kitu ampun
pirangsa matak neng kade dina pernikahan pasti aya ujian ngan nitip ya ketika ada sebuah permasalahan selesaikan kau berdua baik-baik, jangan ketika sedang sama-sama emosi diselesaikan ulang. Wah kebayang si hayang nanaon aing ayo kieu wah saringan wah langsung dihijurus tapi kudu tenang heula wudu seuseuh beungeut nya teh seuseuh beungeut biasana sok rada mulai tah ngeunaheun adem astagfirullah masih kena nafsu diu beristighfar astagfirullah nafsu kene sare nafsu kene sarekeun we moal bener kita ketika pas sudah tenang biasana gitu nya teh misalnya neng ka dieu ka tengahan imam hampura nya bilih tadi kalepasan juri cek juri teh aing jadi salahkeun cek juri hampura nya tadi kalepasan da teh karek wih damel capek tadi teh meuni teu kuat tadi teh pas neng balik masih kene naon ngaranna teh meuni teh hoyong di pasian cai meuni teu ngarti pisan kita cek si neng teh munahan tadi ge niatna mah kitu neng teh ngan hampura tadi teh keur kagok gegero neng teh hampuranya ke kapayun nama ku neng disadiakeun nya cai sagalon jadi aya titik penyelesaianana ulah ieu mah karena salah sepele datang ka indung jeung ka bapa ye mun bisa mah indung jeung bapa teh apalna teh nu hade we hungkul sabab indung jeung bapa ketika tahu anaknya bahagia we bakal jadi sebuah vibes teh positif we jeung budak teh jadi bahagia jadi sebuah doa we jeung kurang teh bahagia tapi budakna nanaon saeutik mama abi digampar mama sagal atuh kalau teh Allah ya Allah melang dan sajabina ta eta nu janten kirang saya dina pernikahan mun bisa mah tapi lamun dina konflikna emang geus gede gitu atau yang harus melibatkan orang tua namanya teh Sinta atau Arahmat gitu mama geuning si Arahmat teh kunaon nah kada ya banyak eta naon ngaranna teh ujianana asa dicaritakeun tah karek ka kolot kitu mah nya teu kudu disebutkeun pokona tina ceurigna ge geus apal bahwa eta teh berarti ujianana geus dahsyat ada napi misalnya aduh kumahanya geuningan rumah tangga teh ABCDFG tah hadapi kalian berdua teh Sinta nitip dina kitab bugyah mah teh Sinta ayeuna kedah nurut ya kanu janten caroge satungtung parentahna sesuai dengan syariat agama lamun cek salah kita Sinta neng sok atos ayeuna mah urang usaha teh urang nyeblak we hayu gitu tapi lamun misalna anu kirang sae tolak we ku Sinta cek Arahmat teh neng cenah usaha teh urang ngarenten we cenah di dieu di Tanjung Jaya can aya renten tah tolak ku teh Sinta teu sauyos-yos embung urang mah nepikakeun ngarenten ngaten ulah terus naon deui kawajiban neng Sinta nuturkeun nurut kana sagala rupi anu memang diperintahkeun ku caroge sesuai syariat cek salakit aduh sia naon eta aing direwas lamun cek si Arahmat teh neng cenah calik teh ayeuna mah urang ieu we urang di naon ieu teh di Tanjung Jaya heula we di neng tah jawaban neng Sinta nu sae kumaha mangga ngiringan eta awe nu salehah ya lamun cek Rahmat teh neng cenah calik teh urang di ditu we di Garut cenah di Singajaya mangga ngiringan terangkung gitu cicing di tempat pemetaan salaki cek si Rahmat cenah neng urang di Kebon Cau we hayu mangga urang mapa sepuh urang ngadoakeun we rek dibawa ka mana-mana ge asal jeung salakina geus cukup sakitu tong seueur ka hariwang insya Allah nah hayang meunang karomah teh pasti aya ujianana aya ujian sabar aya nikmat syukuran sakitu ti pusatna bakal ngalahirikeun kamuliaan dua tilu alif naon alif teh ulfah naon ulfah teh kasih sayang hayang boga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh kudu aya rasa kasih sayang di antara keduanya gitu kan kudu romantis Arahmat jeung neng Sinta teh kade Sinta sareng Rahmat ketika ayeuna tos akad nikah teu kenging manggil nami saya nama Arahmat bade manggil ka Sinta naon ayang Umi Sinta bade manggil ka Arahmat naon bebeb
Aa heulanya aya nama aduh aduh. Can boga budak ketika ge boga budak geus ngalahirkeun kade kudu aya panggilan kasih sayang, adek ayah, adek bunda, adek umi, adek mama, adek saha wae lah ayah bunda boleh. Abi kamari kalembur da eta mah keur nguseup di balong adenge eta ke eta teh tukang naon tukang macul jeung tukang ngarame. Ayah mau macul ya. Romantis. Ayo sarapan dulu sama bunda. Ayo umur geus kolot eta teh. Panggil ayah bunda romantis teh. Sok tuturut. Oh iya bunda sayang, hayu atuh bunda juga kan sama mau ngarambet. Hayu atuh kita makan dulu, hayu disaung didengekeun we kurang tanya. Ayah, iya bunda sayang kenapa? Itu kok di hidungnya ayah ada yang entot-entotan. Iya bunda nih ayah lagi nonton leho nih. Sok tenan naon panggilan mah da teu mayar atuh nya. Ulah ieu mah boga pamajikan menit romantis. Pamajikanna gendut, ka mana buntelan hitut? Ulah. Salakina leutik ka dieu we tiang listrik. Ulah. Tingali Kanjeng Nabi ge ya Humairo, wahai bunga mawarku. Meni indah. Ari urang pernah teh ibu dipanggil bunga-bungaan. Nya dina pantas nage, wahai bunga jawer kotoku. Astagfirullah. Rasul ge romantis, makana dina rumah tangga kudu aya ulfah kasih sayang. Betul? Kudu romantis. Kudu romantis. Salaki balik gawe sok urang teh dengan kasih sayang. Ya Allah, salaki aku balik jam 4. Ya Allah, aku akan senantiasa mendagoan dia. Ku ibu teh disiapkeun cai karesepna misalna cai sagelas we nya cai herang nu kieu. Begitu uy waalaikumsalam ieu caina dieut caina ku sia. Haus. Maka pahalana teh sarua jeung umroh euy eta teh. Mere ka salaki karek balik gawe. Pahalana teh sarua jeung umroh. Osok tara. Osok cik tanya ka bapak-bapak osok tara. Tara cenah teh singro rumah tangga teh ieu mah. Sok aya mah kudu aya perubahan ieu aya posilah pengajian ku teh Sinta teh nya. Isuk mah bapak balik karamet balik macul sok ibu teh geus siap dandan heula. Ieu loba awewe salehah anu salah rumus eta mah. Ai keluar imah tampilan siga ratu hareupeun salaki siga hantu. Salah rumus eta teh. Keun bae keluar mah siga hantu ge tapi hareupeun salaki kudu siga ratu. Apal salaki balik jam 4 sok siap-siap make daster warna merah jambu. Make Rexona meh setia setiap saat. Ngesengi tele di imah salaki balik make daster barolong. Kali utang geus pegat ditumbukeun jeung rapia. Rungkat rumah tangga nu kitu mah ngaranna rumah tangga guluduk nu kitu teh. Sok dangdan heula set. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya capek ya baru macu ya. Ini aya nih, ada minumnya aya nih, diminum dulu. Mere sagelas ceuk Kang Dai Ilham ge naon cenah? Sarua jeung umroh pahalana komodo ieu lamun sagalon. Haji. Allahu Akbar. Kade teh Sinta, Arahmat nanti pulang kerja teh Sinta udah siap menunggu di lawang panto. Itu awal yang solehan mah. Begitu tok assalamualaikum, bukakeun pantong geus dangdan dan segala rupina, bukakeun panto pamajikan solehan mah. Begitu pas bukakeun panto langsung ngadangukeun ka hoyong si Aa teh naon. Kadon ngadangka kece. Turun urang mah. Sok turun anu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngadangukeun ka hoyong si Aa teh naon. Kabelah dia Halo. Ya centen tong heula mah ka dieu nya sok ningali. Mail naik di dia si Mail euy. Jadi teh Sinta kade kudu aya rasa kasih sayang. Sing romantis. Salaki balik oh si ate tamu opat siapkeun caina. Jeung aya ye dibere nyaho kuanya aya servis khususna jeung awewe pikeun nyervis lalaki. Hal anu sok kadang dianggap sepele ternyata penting, ternyata sok nambahan rasa nyaah salaki kanu jadi istri. Halo? Cik Imas ningali ka dieu nya? Aya Cik Imas? Cik Nunung? Cik Nok?
aya wae. Naon? Lamun gaduh caroge nuju ibang. Maknya boga caroge nuju ibang. Naon anu kudu dilakukeun ku urang? Siapkeun ku urang teh pakaianana dina ranjang teh simpen ku urang teh lancinganana, lebetanana, terus kaosna. Asia teh acara naon? Oh kadinya kemejana gitu segala rupina disiapkeun. Eta teh sok nambahna. Ya, Teh Sinta, si Adu jeung Ibak siapkeun ku Teh Sinta teh. Simpen, oh iya si Ate enak bade damel siapkeun eta sok nambahan rasanya salaki kanu jadi pamajikanana. Asalna ini. Kali tong disepelekeun ieu mah. Naing cenah di mana nya cak jutaan? Ai pek tengah hiji jeung mitoha. Ulah. Tapi perlu dipersiapkan, dipreparekan. Ya abi we tadinya bade angkat ku neng teh kupun bebeb nya. Ibak heula sok ibak. Tos kitu si ieu teh tos digantung ke ieu aa calanana ieu nya, ieu kopeahna ieu sok si aa nya casing eta teh ibu sok namanya. Astina begitu pas keluar abi tadi teh neng nuhun diciumna ge 5 menit. 5 menit. Alhamdulillah. Naon deui? Salaki teh boga sendal, boga sapatu Sinta. Sok ningali sendal salaki kotor teh sing ngarti teu kudu dititah wae. Aduh cenah sendal si ate kotor tinggal abi bersihnya ieu teh da karek meuli katang ieu mah. Maka dibersihan. Begitu si ate pada damel geuningan tos disesehkeun ku neng muhun ada hawa tos atuh piraku atuh rajana abi kotor alim abi mah aa atosnya sok ku aa ayeuna mah diangge sok hati-hati aa dibersihan cek salaki teh Sinta cium lagi sajambeun Allah akbar tah hayang boga jabab pilek deui euy teu moal suara jabab maka ontos juga ngajak terus maka hirup teh kudu aya rasa kasih sayang di rumah tangga teh ulah ieu mah cuek-cuek komo aya mah keur usum HP nu hiji muka Shopee nu hiji nyieun status ulah Shopee COD nah cek aing oge dak ieu ningali pamajikanna sok muka Shopee teh ieu astagfirullah ulah sok ngobrol aya waktuna ieu mah Shopee deui ulah komo aya mah serba HP Pak di mana-mana teh HP dek pangajian ayeuna ge da eta teh yakin abi mah aya nu nyieun status heula OTW pangaosan walimatul urus Teh Sinta sareng Rahmat kuy aya nu kitu aya da tadi sakontak jeung urang mit amin geus tapi ka dieu ustadna karek datang bieu di statuskeun kali guys gemoy kieu guys ustadna guys tidak nama pas statuskeun nepi ka edek salat ge jangan chat aku karena aku sedang tahiyat awal. Kuat orang tadi komen, nah mana cenah nyieun status ongkos keur salat. Sia teu percaya ya ku aing fotokeun keur sujud cenah. Astagfirullahaladzim. Eta teh ayeuna mah keur usum status. Ya ceuk, kablah ditu acan aya. Sapertos kitu ayeuna mah keur usum di status. Keur usum di statuskeun aja ayeuna mah. Nah ngaji jeung jangkrik belah dia mah. Ayeuna mah naon jadi status kan. Di damel status bener teu? Sanes ulah tapi lebih baik naon? Lebih baik nu manfaat. Ayeuna hasil ngaji naon wae tidak ilham sok dicatat ku urang teh. Boga salaki mah dipotokeun keur geuring teh nuju hareeng. Ulah nepi ka kendek kacai ieu mah. Barudak nepi rek kacai. Ayeuna mah nyieun status aja OTW modal. Terlihat 5 menit kemudian, aduh guys, nah ini susah menghujannya guys. Kirang sae, kirang manfaat. Boga HP Sinta sok pakai jeung ibadah. Atau muka-muka YouTube atau nu manfaat, buka ceramah sok haden teu. Komo abi masuk resep ningali Aagim, ceramah nanti nu kieu gini. Alhamdulillah. Asana kau hidup ingin bahagia maka jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati rentela hidup ini senang bisa hadir ke pernikahan Teh Sinta ya saudara betul tidak
Eta agi mah ngeunaheun. Gitu. Aya Ustad Maulana geuningan eta mah rada heboh, resep. Jamaah. Sok tingali kita pakai HP teh gitu daripada nyeun status tepuguh mah. Resep Ustad Jepri sok buka Ustad Jepri. Da sanajan geus maot ge aya jejak digitalnya Ustad Jepri. Langsung keluar. Kumaha Ustad Jepri contohan? Ya Ustad Jepri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak sholawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ustaz Jeffrey miripnya bisaan atuh mondang masa baraha da geus eueuh eta. Saudara-saudara saudara-saudara yang dirahmati, leuwih keneh manfaat HP teh dipake manfaat gitu. Aya oge teh nu ngamaknaan kalimat alif ieu teh huruf alif teh naon? Ilmu. Sabab rumah tangga teh butuh ilmu. Mustahil urang ayeuna lamun hayang bahagia teh make ilmu. Ibadah ge kudu make ilmu. Komo nikah mah ibadah panglamina kudu make ilmu. Betul tidak? Samaruk teh kumaha? Sholat memakai ilmu mardudun ditolak. Ada kumaha cek. Puasa memakai ilmu lebar hafal. Maka urang teh kudu boga ilmu. Oh, ilmu nikah kieu, keur sholat kieu butuh ilmu. Komo engke teh bakal jadi kolot cinta sareng rahmat teh. Oh, ilmu kolot teh kieu. Kudu ngajarkeun budak teh kieu. Sok digali terus. Ya aweuna cek batur ustad, cek batur ustad teh angarna abi mah mazil tu toliban selamanya adalah santri. Anger boga keneh guru, kaditu kadineangan keneh ilmu. Sabab naon di masyarakat mah loba katanyaan wae masalah ilmu teruskeun ka pangarsa kiai di dieu. Ibu-ibu nanya, "Pak Ustad, da ibu macan ekahan, wios ekah nyalira, da saur sepuh kapungkur teh acan ekahan." Anger dijawab ku ilmu. Wios ibu mangga ngan satungtung ibu bade ekah geus kolot kieu omat tong hayang digenong. Marhaba anana sallallahu ala Muhammad sallallahu marhabaan. Geus cukup we eka potong berekeun bagikeun yang ustad dua biasa mah biasa mah kitu aja. Ustad cenah lamun misalna kurban mending keneh ku sapi ku domba, cek urang mending keneh ku domba tapi sing badak. Tong ku kucing da eueuh cenah. Nah, cenah paneta teh jadi kendaraan orang ke surga. Mun domba gede ngeunaheun ampeg soranganeun. Nya. Mun sapi hiji ku tujuan jaba kudu nyamper. Aja hayu kela make up heula. Tapi da teh kitu ketangnya engke mah buah-buah dek nu sapi nu domba diganti ku Allah ku air acting hiji sewa. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Kitu tah. Alhamdulillah. Butuh ilmu. Urang ge bareto keur KKN, bareto kapungkur ngajak budak SD. Anger ayeuna mah budak teh kritis kudu make ilmu. Pak Ustad cenah lamun ke kiamat sakola libur henteu. Cek urang teh libur aja kunaon sabab ustad ge kojor. Oh nya atuh Pak Ustad. Barudak ayeuna mah. Pak Ustad cenah joget meunang henteu? Boleh. Ngan jogetna nu kumaha heula, goyangna nu kumaha heula. Ai goyangna siga goyang dompret mah ningalikeun aurat haram. Domba kuring. Katana belahanana kan siri tah eta nu haram aja kitu. Ai siga goyang anu taboga budak tah ngais budak rek nyarekeun budak mah teu naon. Nang ning nah. Nang ning. Sok aja bantuan atuh miluan aing era ku bapak-bapak sia. Nang ning nah. Kan ngeunaheun, bener teu? Betul. Da teu ngeunaheun teu goyang mah. Nang ning nah itu. Tuh, budak naon sia cenah kan gitu. Tengenaheun kieu cenah kan ya kudu ngagoyang. Nu paling sebel mah eta budak cahak. Dicadel-cadel sebel abi mana? Budak cahak. Budak tengah jawab budak sia. Ini dicadel-cadel geus salawatan. Naon deui nu meunang goyang teh bisi di tukang lotek, tukang rujak, ngarenos ada kudu bari ngagoyang ece. Da teu ngeunaheun jagreg mah sabaraha? 5.000. Anger we ieu kieu, ieu ngagoyang sabaraha? 5.000. Halo, Pak. Ya, jadi naon teh kudu make
insya nah teteh Sinta dengan niat menyenangkan suamimu boleh ilmu make upnya ilmu make tiungna gitu kan terus teh kasih ke ibu-ibu kan ilmunya teteh make nanti tiung teh da beragam aya nu dibulit-bulitkeun nepi ka 100 lilitan tah eta mah ngaranna kerudung dinamo lamun digebluskeun kerudung blues lamun misalna nu rada bulet blues mina eta teh pasmina bener teh aya ilmu komosa kadeung deui bulan puasa teh Sinta kudu sing kreatif boga ilmu masak ibu-ibu kreatif mah ketika keur sahur aya tahu jieun tahu goreng buka aya kene tahu nyieun gehu sahur aya kene tahu jieun toge tahu bukana aya kene dijieun semur tahu eta kreatif nu bergawe ilmu jadi satungtung tahu can hideung dipasak we tah eta teh ngaranna naon eta teh ngaranna ibu-ibu anu teu boga duit dan kreatif anu teu boga kemeda aku komang kemeda teh saudara teruskeun eta teruskeun anu terakhir nya langsung kan haknya anu terakhir hayang sakinah mawaddah warahmah teh sing yakin dina pernikahan teh bakal aya hikmah salah satuna naon hiji nambahan deui keluarga rahmat di ditu teh Singajaya ayeuna mah di Tasik teh boga wargi kade sebuah rahmat teh ayeuna teh lain dua ayeuna teh jadi opat begitupun Sinta kade tong dibeda-bedakeun oh cenah ka indung sia mah cenah sakitu aya ka indung aing mah sakieu atuh da beda indung maneh mah cenah geus kolot indung urang mah ngoratkeun ulah dibeda-beda teh Sinta makana awe nya pami uih ngaos ya kebiasaan naon pami pas uih ngaos teh dibuka bu si dus teh alah neng aya sasikat ieu beasna aya 5 kilo bagi 2 jeung si mama jeung si umi nya beas 2,5 pas cau sasikat dibagi 2 neng asa saeutiknya ke deui mah cenah minimal atuh nyuhunkeun ka panitia teh 2 sikat tah kitu cenah mata kare neng sitanya mea bisa mere ieu ka kolotnya duanana mea adil mere rada meujeuh lah ka cirina ngeunaheun tah maka kudu 2 astagfirullahaladzim halo jadi nambahan deui dulur tong dipilah-pilih tong dibeda-bedakeun eta teh dulu naon kolot urang nya eta teh kolot urang jeung hikmah nu paling utama tina pernikahan teh naon boga budak uluriah hayang boga sakinah mawaddah warahmah ajarkeun budak jadi budak nu soleh-soleh dek sakinah mawaddah warahmah kumaha lamun budakna teu soleh lieur rungkang betul kamu barudak aina balik ngaji teh lain doman lain sholawatan aina mah waktuku kecil aku tak tahu yang aku kukira enggak tahunya cek aing oge pan waktuku tok aku enggak yang kukira enggak tahunya tembak cek aing oge pan kanu kitu mah bisa wae Allahu Akbar. Nah kapungkur apanya? Uing ngawas saya bari nyoren kitab. Qad juribat bainal anami tilawatan aidon waham dan fil iqamati wasafar. Teu barudak aya nama. Allahu Akbar. Nah, pertanyaan penting ya titipan Teteh Sinta sareng Rahmat Kanda kumaha sangkan abdi kenging murang kali nu soleh soleha kade. Ini beri resepnya kan ku abing ke bahasana aya nu rada di ilustratorkeun ya Pak margi aya murang kali rada 17 tahun ka gigian ya. Teh Pak Kade di mana engke teteh sareng abah de ngadonan. Cicing nu ngarti enggak cicing nu ngarti apa budak cicing. Omat kahiji nitip dia tong rurusuhan. Keundahan mah sagawayah bade irah-irah wae ge. Bade di mana bade irah ge gitu kan asal ulah di dieu we di lapang era ya teh kade tong rurusuhan tong rurusuhan age kapungkuran begitu geus nikah teh dititah ku guru teh puasa heula saminggu lain puasa karena haid teh tapi puasa meh mengendalikan hawa nafsu puasa heula geus kitu kumaha di mana keur waktuna tiba bade ngadoa ngadonan ngadoa heula si eta mah ngadonan wae tapi tenan naon lah ngadonan we nya
bade ngadonan omat hiji ya amalan nanya hiji wudu heula dimotong asal cewek we siga domba maka keluar teh ya budak siga jalema atuh ibu aku siga domba kudu wudu heula kadua naon salat hajat heula geus salat hajat maca Quran hayang boga budak awe Maryam boga budak lalaki Yusuf dawamkeun hayang boga budak teh senantiasa berehan loba milik rezekina Al-Waqiah Ar-Rahman cenah abi mah hoyong diwaca sadayana mangga jeung Al-Baqarah langkung sae jadi Allah tunduk terus kumaha begitu pas bade mengeta segi dipapap ya maka omat kedah ta'ud heula minimalnya paling minimal ta'ud jeung bismillah heula sabab sesuatu perkara lalaki dek ngaji maka awewe teu bismillah heula maka jurig jin ngami heulaan ngaji maka manehanna naudzubillahi pan aya kacaritakeun cenah salakina masih gawe jo aya nu ngakatrok tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam pek teh salakina ternyata jin yang menjelma sebagai suaminya tenanya teu naon ojol-ojol ngajak kikituan telila teh cenah bade kacai heula geus beres teh ai telila ditelepon mah cenah hampurannya cenah rada telat margi bapak teh cenah iya aya jadwal itu heula ini meeting dulu ai dieu saha ternyata eta teh jin anu nyarupakeun salaki urang tuh lamun teu bismillah heula mah kitu makana eceung ke biasakeun nya pas bade kikituan teh tanya bismillahirrahmanirrahim ieu bapak atau jin bapak mohon atuh bisi jin gitu kartos nah aya deui amalan nu paling penting ieu mah dijajahkeun ku kersana pun lanceuk ku kersana pun guru Kiai Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz nya eta naon ketika abi nikah sabada nikah den tos nikah atos hampura akang teh tiasa ka ditu teh sawios jadi Mekah mun kade cenah ieu amalan cenah dari dijajahkeun naon pami bade kikituan serta acan kikituan teh kudu bade sholawatan heula kitu makanya tak aya amalan yang sering dilupakan sing inget ka Allah jeung Rasul jadi kudu sholawatan maka Nabi pas bade kitu teh sholawatan we sholawat mah bebas cenah bade salat badar sholawat naon we boleh aya abi mah salat badar perjuangan Nabi sholawat perang badar eta sholatul salamun ala rasulil sholatul salamun ala yasin habibillah kali Allahu Akbar sholawatan teh ada Allahumma sholli ala Muhammad boleh anggaplah teteh tos melakukan ngadonan akhirnya naon begitu dicek teh ternyata 2 garis biru mereneh you know mereneh hamil pak takir hamil ya omat sing hade berikan vibes positif guys gua ieu mah didengekeun teh dangdutan di mana cek budak teuing di mana cenah kitu teh atau napi keur gegero teh bari sidik utun teh ajak wanci buri surya rek pami cek budak rek ka mana cenah Allahu Akbar tah kirang saena kumaha dangukeun Quran dangukeun sholawatan cenah abi meraseup kana ilham cenah buka dina YouTube teh da ilham full album sholawat aya kaluar kudu meuli eta mah so asal modal kuota bener tuh dengein sama kita teh mah gaduh murang kali sadayana murang kali abdi nya teu kirang dina setiap hari teh sok bade dielus si itu apa beteungnya apa bukan beteung atau apa perutnya bojo aku ya bebek aku sambil dibacain maulid berjanji jadi begitu pas abdi tadi ul imla bismillatil aliyah si dede sallallahu alaihi makanya ketika lahir seueur keanehan seueur keajaiban tasyakur bini mah naon keanehan anak hiji dua nana abi murang abi nembe dua aku murang kali teh nya ti dua bibit abi nembe dua ti dua bibit abi sareng bojo abi teh geus dua begitu lahir sadayana murang kali abi pak teu aya anu dijahit lahiran normal teu dijahit
komo anu kahiji mah pamagat eta mah anjeunna begitu lahir teh siga batur. Bayi biasa eta mah. Bayi abi mah istimewa apa? Begitu lahir borojo. Apalin bapak nada ijem kori begitu lahir teh. Cek bidan Allah saya. Alhamdulillah. Apa namun inung bapak tukang nyanyi mah begitu lahir budak teh. Itulah budak edan. Gitu. Budak abi mah istime langsung bisa kori. Kebayangnya punya boga salaki bisa kori, pamajikan bisa kori, budak bisa kori. Indah teh. Siga namun ke pasiage ku kori. Cek salaki nanti. Kunaon sia sasarapo. Cek pamajikan nanti. Dapongan can mere belanja. Datang budak balik sekolah ka imam. Allahu Akbar. Miis eta mah keluarga. Astagfirullah. Kade. Begitu keur hamil teh kade dirawat teh singsa. Begitu lahir anu paling penting naon? Didik anakmu menjadi anak yang soleh-soleha. Lain saukur nita hungkul tapi kudu bari nyontoan. Neng tong dibubulucun atau sok tutupan aurat ari indungna bubulucun mah anger hese moal nerep. Jang ka masjid ari bapana nguseup wae hese. Betul? Sok beri contohan ke ku Ar-Rahmat. Jang ayo urang ka masjid jeung bapak dan sakali sewa. Abi kayak gitu kapungkur sareng bapak. Sok cenah bapak heula. Allahu Akbar Allahu Akbar. Abieun sekali. Allahu Akbar Allahu Akbar. Da meunang tenan naon? Ya Allah gitu. Jadi budak teh nepi ka gede jadi tukang adan we. Cicing-cicing di masjid teh sibuk main game online. Tah maneh kadenya cicing di masjid. Sok adan tara. Adan-adan eta tong edan wae hirup teh. Ieu mun adan teh mah omah we mah Sumitra. Allahu Akbar Allahu Somad. Kamana ayo barudak orana, kamana barudak ibuna sok titah kamas. Oh. Aya ku ka masjid tarawehan sakedeung deui dipilihan imam teh. Aya nu kitu. Ada orang Bandung kayak gitu dan cenah meti dieu mimitina. Allahu Akbar imam nu lila momohan cenah aing kamari jam 10 sia eta. Ek saha tuh da ilham we jam 7 ge geus beres jeung si eta mah. Ulah dipilih ibadah teh sing bener hayang boga keluarga sakinah mawaddah warahmah teh keluargana ya kadek sing ahli ibadah kan ibadahna sing benernya sing khusyuk hese khusyuk teh makana ya sakaligusnya geuningan kamari Islam Mi'raj kadek cenah kan bisi kagolongkeun jalma nu lalai jalma nu salat tapi cilaka nyaeta nu lalai khusyuan hese lalai pikiran lalai hate tah aya muhasabah ieu urang mah keur ibadah ge kadang pikiran ka mana nya bener teu bapak-bapak ge wah komo keur Persib main sholat di kamar ITV di gedean heula volumena Allahu Akbar kadenge mare klop oper pada bekam pada ciro dan tiro dan gol bari sholat alhamdulillah hiji kosong ya Allah teu khusyuk eta teh Pak dek ibadah sae kumaha teh khusyuk ibu-ibu ge siga nu eueuh Allahu Akbar ai pulangan seblak terima nabionya Allahu Akbar dina mana sami aduh dina calana nu biru aya nu kitu aing geus 3 rakaat aing teh ieu teh sabaraha rakaatnya 2 3 aya nu kitu paling mana calikna kita amin aya ku tarawih suudon bawa anak teh ka imam parek maca saayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin cek ibu-ibu teh wah aing malila euy ustaz ieu mah bapak-bapak lagi wudu dulu lila Yasin mah ai pek teh Yasin Allahu Akbar geuning sakodo alus ieu mah ustaz teh kapake astagfirullah kade ibadah perbaiki lagi sabab ternyata teh Sinta Rahmat keluarga yang lebih baik lagi
sakinah mawaddah warahmah, terus naon deui ngaranna teh hayang barokah, hayang lebih baik lagi. Naon cek kuncina mah? Perbaiki ibadah dina keluargamu. Sabab janji Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal bakal diperbaiki deui tah Allah teh. Boh rezekina, boh akhlakna ditebihkeun tinu Allah insyaallah. Jadi sakitu teh nya. Hayang sakinah warahmah, hiji niat sing hade. Dua sing yakin bakal menang kemuliaan, di mana menang ujian bisa sabar, di mana menang nikmat bisa syukuran. Naon deui? Ulpah kudu aya kasih sayang, jeung kudu boga ilmu, jeung yakin nih hayang boga sakinah mawaddah warahmah dina pernikahan aya hikmah salah sawiosna nyaeta ayana dzurriyyah murang kali didik murang kalihna mungkin ku didikan anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan janten murang kalihna anu saleh salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mana teh Sinta sareng Arahmat ka dieu kapayun. Kapayun. Yuk ibu-ibu sadayana ge ulang ngarep barokah yuk. Dina sasi Sa'ban urang nyageurkeun shalawat. Aduh coba katijak euy. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeun ya teh Sinta sareng Arahmat sing janten keluarga nu bahagia dunia bahagia akhirat. Sakinah mawaddah warahmah anu kenging pasangan atau nabi saling sayang menyayangi dan nanti memiliki keturunan yang saleh saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sing ageng manfaatna neng wilujeng nya iring bingah barakallahu laka wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu wae nu tiasa kapiatur hapunten kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.